pupujian, musibah, mugi gentosan. Yasana Yusrusyana. Rupa-rupanya musibah nu tumiba ka manusa, nyebar kasakit jeung wabah, gering cilaka binasa. Ari datangna musibah, eta teh pangarsa Gusti, kudu neangan tareka, pikeun nyalametkeun diri. Ieu teh estu ujian, ningkatkeun darajat iman, ulah bea kasabaran, nyamuntang kanu kagungan. Eta teh estu siksaan, mungguh keur jalma maksiat, baheula geus kajadian, gempuran kanu jarahat. Kedalkeun innalillahi, kamantenna baris mulang, musibah mugi gentosan, ku ganjaran nu sajati.